Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing, wilujeng patepang deui dina pangajaran basa Sunda. Dina waktos ieu urang sami-sami ngadangukeun pangajaran anu ngeunaan pangaruh globalisasi. Samemehna dina video nu kahiji hideup tos dipasihan terang arti tina kecap globalisasi. Globalisasi nyaeta proses anu mendunia, proses anu ngawengku sakuliah dunia. Proses anu dimaksud di dieu nyaeta proses kamajuan. Proses kamajuan anu aya dina bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, sareng teknologi. Ayeuna Bapa bade ngabahas proses atanapi pangaruh globalisasi khususnya proses kemajuan tina bidang teknologi. Pangaruh globalisasi dina bidang teknologi nyaeta anu kahiji tina angkutan jarak jauh. Baheula mah zaman uyut urang jarah ka Mekah teh bisa nepi ka sabulan lantaran tumpak kapal cai, tapi kiwari di Jakarta ka Mekah bisa ngan 8 jam teu sapoe-poe acan lantaran tumpak kapal udara. Anu kadua tina angkutan barang. Baheula mah ngangkut pare teh kana gerobak, teu cara ayeuna bisa kana truk. Anu katilu tina tutumpakan. Baheula mah iin ditanjauh teh sok tumpak kuda, teu cara ayeuna iin ditan teh bisa kanu mobil atawa motor. Anu kaopat kamajuan teknologi tina alat komunikasi tinulis. Baheula mah mere iber atanapi mere informasi atanapi mere berita jarakna jauh teh sok make surat, teu cara ayeuna cukup di SMS. SMS teh nyaeta ngirimkeun informasi atanapi tulisan informasi anu ditulis anu diketik di HP dikirimna oge tina HP. Kalima, kamajuan teknologi tina alat komunikasi pikeun nyarita nyaeta maksudna baheula mah mun urang ngobrol jeung anu anggang jeung anu jarakna jauh teh sok make telepon. Baheula mah aya telepon imah, telepon umum atanapi wartel. Teu cara ayeuna cukup urang ngobrol anu aya dina jarak jauh ku HP, make HP. Kagenep kamajuan teknologi tina alat komunikasi. Alat komunikasi anu pikeun jang warta. Baheula mah mun urang hayang nyaho berita kudu maca koran. Teu cara ayeuna cukup tina internet, tiasa di komputer, tiasa di HP anu aya jaringan internetna. Katujuh, alat potret. Baheula mah ku Kodak, ku kamera, tapi ayeuna mah bisa ku HP. Anu terakhir, kemajuan teknologi dina tempat balanja. Baheula mah urang balanja teh kudu ka pasar, teu cara ayeuna bisa diorder, bisa balanja tina internet. Sakitu bae contoh-contoh pangaruh globalisasi khususna dina bidang kemajuan teknologi. Hatur nuhun, mugia manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.